Bapak Ibu anu sami-sami kusim kuring dipihormat dimuliakan ku Allah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, wabil khusus kangge keluarga besar kedua mempelai, Bapak Keke Suryana leres, kali Ibu Diah Rodiah, Bapak Aceh kali Ibu Dede, Bapak Aceh Bandi almarhum kali Ibu Ale almarhumah, Bapak Akim kali Ibu Encik terus macana terus beserta keluarga besar anu sami kusim kuring dihormat dimuliakan ku Allah. Khusus oge kangge kedua mempelai nyaeta Yani Melawati kali Kang Tarna ya. Anu dikhitan Muhammad Abdurrahman sing janten murang kali anu soleh amin. Anu digusaran nyaeta Rania Sef Titan. Mudah-mudahan hajat-hajat keluarga besar diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat. Hajat-hajatna diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Mana kedua mempelainya mana itu? Kedua mempelainya mana? Oh, tak acan anjingnya. Bapak Ibu anu sami-sami kusim kuring dipihormat dimuliakan ku Allah. Satu acana sim kuring sanes pade mamatahan ngojai kameri. Sim kuring sejam mamatahan diri sim kuring sorangan anu lamokot ku dosa ieu. Bisa jadi nunyarios jeung nungupingkeunana langkung soleh nungupingkeunana amin. Biasa jantan nunyarios jeung nungupingkeunana langkung ahli ibadah ketimbang anu nyariosna. Meureun. Bu Bapak Widi sim kuring cumarios baina sepuh sadayana teu sawios. Wios. Moal kasinggung. Moal kasinggung. Esos sarjana sosorongot wios. Wios. Ari orang dia cinitit apa 4G? Cinitit. Ari orang dia sinyal kuat apa sinyal lemah? Lemah. Eta ibu-ibu nu belah ditu naon teu ngajawabnya ditanya teh. Bu, orang dia sinyal kuat sinyal lemah. Lamun batur seri ieu teh seri katingali loba hut. Muni kitu wae ngambok baperan. Aya nu baperan di dia aya. Tenang baper teu Bu? Bawa perasaan. Jumedut wae. Di dia anu sok jumedut. Nu mana jelemana mana? Aya. Teu kengeng buat baeud wae nya. Kedah marah mai, kedah naon? Bapak Ibu sadayana, sayati alaikum zamanun engke saur Kangjeng Nabi bakal aya hiji masa, hiji kaayaan, hiji zaman la yakunu syai'un anu mana di zaman eta bakal a'azza min salasatin bakal diuji ku tilu perkara. Anu mana tilu perkara ieu sangat amat berat. Sangat amat aya Pak Ahmad di dia aya. Aya Pak Ahmad, ari Pak Ahmad berat teu? Teu, gampang. Bu. Terus nundutan ya teh? Wah, hadisan ge dimulai. Aman Bu, aman? Henteu baraeud orang dia henteu? Balager. Mana nu sok buat baeud di mana jalmina? Nyeri waos. Engke saur Kangjeng Nabi bakal aya hiji masa, hiji zaman anu mana dina masa eta teh umat Kangjeng Nabi bakal dicoba, bakal diuji ku tilu perkara. Naon tilu perkara eta? Hiji eta umat Kangjeng Nabi diuji nu kahiji dirhamin halalin, bakal diuji ku harta anu halal. Hartasna naon? Di suatu masa, di suatu keadaan engke umat Kangjeng Nabi bakal diuji hese milarian harta anu